kata teman aku di mall tempat tadi dia belanja lagi cuci gudang tahu yang. Oh, terus maksudnya teh kamu rek mantuan nyuci gitu? Ih, kamu mah gitu bercandanya, pewaeun ih. Oh iya yang sekalian ada Ayo, film gaskeun barunya, jo, baru kapalang lah tayang. anjing, siap ya Yang ulti pakai ya. baju merah sama kuning teh Bantai-bantai urang dah. anjing. Nah tuh kuning merah. Tuh cing strawberry lain. Ketahuan. Ya udah, aku mending siap-siap. Eta sakarat. Ulti jo manehna ulti jo. Tik deui. Nah, modar si anjing rasakan. Ayang, ih. Hah? Aya naon? Naon cenah? Kedeng jo, ulti aing 250 detik deui. Is aing. Yang, ayo. Ayo serang. Paju. Yang atuh ieu mah bisa dilewat. Gaskeun. Kemana cenah si Sarjono? Nangkurak. Hese di tangan teh. Giliran kana nginjem duit teh aing di Baghdad ge diteangkeun mah nama. Ya, sia kapanggih ku aing. Jon. Kadieu sia. Naon sia gero aing cungur pan aing teu boga hutang din ka sia. Aing sok narawas kieu nya. Ieu sia mohon duit di pikiran teh. Buat aing numpon joget sia ngan pikiran bokep we. Kana intina we cungur aya mah. Rek naon sia aing. Dengekeun yeuh. Aing boga bisnis HD sia euy Jon. Kadieu geura ceuli siana. Ulah tuh seboloon aing sieun dikadek sia aing maot ke aing. Lah hayu anjing gerakeun siloba teuing cetat cek aing. Tungguan sep-sep apa aing ge hayang meureun. Tah ieu ku siam ni badag gitu anjing. Gerajul. Tapi nang. Geura bawa. Anjing mau ucim. Sepeun. Mang. Jeung kena naon ieu di kebun mamang? Iya kerenangan lasun mang. Dong gandeng atuh sia. Oh gitu. Nah, tuh beuteung mun di badag gitu. Asup angin mang mah. Oh, nyai gitu mah. Sok loba nu maling kado, mun kapanggih marek dicepat wae huluna. Lain urang mah sia tata. Aduh aing teu kuat ngising teh lah. Oh, jadi sian sok malingan kado aing dicepat tulus ku aing. Anjing si cungur kalama pun. Mana terkoleng? Kosna urang rek putus sing si Eca. Oh nih. Nah, tuh hari sia geus bobogan 5 tahun ge. Lain masalah 5 tahun ieu. Manehna boga lalaki anyar sih kan anjing. Harita pas kapanggih ketempo ku aing chattingan manehna. Ngaran kontakna teh Abang Grab cenah. Henteu tak aing teh digubris, tapi ditetok aya emot topelopean cek aing teh. Anjing. Wah anjing nyeri cek aing mah da. Geus cek aing mah mending putuskeun wae ji moal balik sia mah. Abejane aing ah. Rek ku aing ieu ayeuna ieu ku aing rek ditelepon. Tingalikeun nya ku sia-sia ieu jadi saksina. Telepon tah angkat tah telepon. Geus lah anjing teu penting lah aing kudu lah. Angkat cungur besi penting sia. Nya tuh kedeng ku aing angkat. Halo. Bentar iya aku lagi sama teman aku. Lagi ada perlu, kamu jangan ngomong dulu. Iya nanti aku jelasin pokoknya. Coba aku ingat telepon si Eca. Nanti iya jangan ngomong mulu. Kok sedang berada dalam panggilan sih? Enggak sih nelpon nango. Nges lah, terpenting orang. Aing aneh sih ya. Nanya. Biar pas si nelpon. Aju ku aing telepon si Eca. Tapi sedang berada dalam panggilan. Si aing bisa kebenaran gitu sih ya. Ternyata aing masih mau ulah ka aing atuh. Aing balik teh lah, karek inget aing, arek nyebutin aing. Ya apa sih tinggalin cungur, kalau mabur sama. Ayo WA. Nah tak neng Grab. Yo jang ningekeun. Zaman A mah ngaranna Ulin bari ngomeh HP teh model kos maraneh ayeuna teh kitu.
awak mah di darieu ai pikiran di marana boa. Hese pan ai dak gen gedag-gedag. Hese sirit. Ai kitu nina siga kumaha mun jamana teh. Atuh loba pokona dek ucingan sugan dek kakawinan, dek kucing dikawinkeun sugan. Mana-mana tuh udah lain lagi diinstal dah sarua jeung si Optimum Pride jadi mau ngalaman. Dan teu urang mah teu diinstal. Tah pujitna ge dibawa ke orang tah pujit percaya mah. Anjing sirit. Nang di mana sih eta? Piceun-piceun beleguk sih eta pujit naon teh bawa. Geus deh pokona mah ada mane moal manggihan keseruan zaman mah. Mane mah lain lagi di download. Enak mah mending udud heula. Sabari nungguan si Kemed ngajakan ulin cenah ka Curug. Tingali naon didak teh ololeo astagfirullahaladzim naik naon sia eta. Turun si aing mah tengah lati aing kalau ka ditu mah turun sia turun. Celen kacawan budak ayeuna. Mama. Oke guys. Jadi hari ini aku mau prank cewek aku dulu nih guys. Sekarang udah jam 7. Cewek aku biasanya pulang kerja jam 7:30. Ntar lagi gue udah nyampe dia guys. Kamera aku taruh di sini we nya. Oke guys, udah siap. Tah, datang. Ayang. Ih, kamu selingkuh. Jahat banget yang. Tara, yang cuma prank yang ini mah yang. Tuh, ini mah guguling. Yang atuh yang udah yang rep yang rep. Kamu mah jahat. Ih, aku nggak suka tahu yang. Ya yang, maaf yang. Ih, kan cuma bercanda ini mah. Sekali-kali doang. Iya deh. Yang katanya kamu nongkrong di rumah teman kamu. Kok kamu ada di sini sih? Atau pan ngaranna ge mau ngeprank kamu meureun yang. Masa aku ngasih tahu mau ada di sini atuh enggak seru atuh. Bentar yang. Anjing suara saya tak? Wah maling ieu mah yang. Aduh aing nyokot pangebug ieu mah. Ku aing kebot geura sirahna. Bentar yang ya. Ayo sia kebenaran ku aing disampeurkeun ka ka dieu sia. Beak sia ku aing anjing. Kok ada cowok sih di sini baby? Enggak, ini mah piaraan aku. Nggak apa-apa kok, tenang aja gak gigit kok. Hush. Keluar sih, hush. Hah? Nah, ini teh maksud. Mana cenah si Kemet teh aing kok ngajak ka Curug, aing geus prepare beak rokok 2 selop setengah ieu. Cenah aya keneh wae tangkurak teh. Pesen kopi deui aing ieu mah. Punten teh, kopi nanyuhunkeun sagelas deui. Teteh mah geulis ka cida ning siga soang. Ih, sia mamanya siga soang ih. Diantosan nanya sakedap. Pan soang mah cantik buluna teh. Siga teteh mun keur nyeru kopi gitu. Ai, sia bisa wae. Aduh. Jadi seueur teuing ya gulana tuh. Wios Aduh, aing wios tapi ka diamputasi suku meni amisna ti dieu ti ditu dan njuduh kopina teteh. Ya punten kopina. Deh, hatur nuhun teteh Nisa sabain. Samian samian. Kitunya teh. Malumnya tetiasa gombal. Mana cenah ieu si Kehecen datang keneh wae. Janji isuk teu datang-datang ieu mah. Tah si Cungur. Ampura kasarean aing sia teh. Si Cungur malah kasare. Naon atuh sia aing mah geus siap-siap ilik ai sia teu mauna naon? Mana tendana? Ngaran nu pan. Yang geus aing nyokot tenda heulan sekalian ganti acuk. Si anjing lain tadi atuh sia teh. Heuji galing ditu sia deh. Awas ya lila kena diobrak-abrik ku aing mah sia teh. Si Cungur bener-bener boga adab kuatin kalumutan kieu deh kah? Ngareng aku kudu ditangkeun keneh wae sia tangkurak. Ari sia kena naonan tangkurak lila-lila teuing ceng teh. Ngain aing ku lieur-lieur teuing sia ieu tenda air 3 hiji ceng teh ka mana nya? Naon ari sia ieu 4 Cungur. Anjing sama lulus sakolana tadi ka mesra hungkul meureun. Geus puguh 3.
Mata si rabun lain nyo opat tah. Tingali ger aku sia. Tino opat cungur. Tino opat. Tino opat. Tino opat. Tino. Ya udah tuh yang, kamu nonton apa buruan? Bisa siap manten tuh tiketnya. Dek ona mana malah ka nonton layar tancap jadi nayo. Terserah kamu deh pokoknya yang. Aku mah pengen ada yang remain-remainnya gitu. Ngan terserah we. Terserah tuh kamu mah kos nu teu boga ide teh aning kita milihan di kasir we atuh. Pan aku gitu nyaho romen-romen teh naon. Da kakarakan karieu teh biasa lagi nonton di PD jeung barudak. Kamu mayang malu-maluin aku deh. Ya udah tuh, ayo ke kasirnya we yang milihan di sana. Barina aing loba kayang kana karieu aing ning pugudi mah sugan tepi ka olap nonton Aning Dharma. Mama, ada film horor nggak? Tapi ada yang romen-romennya gitu. Ada kak, tapi kursinya sisa yang paling pojok belakang. Gak mau gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Gak apa-apa tuh yang biar enak. Bombastic Enak, side eye. enak ini Criminal maksudnya dari jauh offensive enak. side nontonnya. eye. Do you understand? Ya udah mbak, 2 ya. Baik kakak, silakan ditunggu. Hai. Nih yang popcorn kamu. Yang tinggal yang lihat yang setannya meniburik gitu. Astagfirullah. Kamu takut ya? Laki-laki. Mana? Aing serem-serem naing ya. Aku takut. Sing tenang yang, ada aku, nggak usah takut. Mama! Kamu kenaon cina? Ini ayang, tuh lihat kaki aku keinjak sama kamu. Aing kira gitu doang yang gesem. Aing orang balik dah. Bari nyimpang heula ke oi. Lain tang. Ngomong siang beli baju anyar. Can yang lebaran teh. Lah yang boro-boro aing mah boro-boro ke baju lebaran aing mah dang ge sahur jeung ieu atuh jeung asin teh jeung ieu jengkol kemari. Tapi aya si aing baju partai anyar keneh. Kamina-mina teuing atuh sia teh menye baju lebaran make baju partai aing mah. Kayak aing bawakeun deui baju tenang we anyar, slow we nya aing mah. Tong repot-repot atuh sia teh aing mah yang penting mah baju anyar atuh da baju ieu ge baju partai ge. Kumaha sia we atuh lah. Sapirakuna atuh sia mah baju anyar aing mah menye baju partai piomongan wae sia mah ajarkeun batu teh naon meureun. Atuh bawakeun atuh baju anyarna ke ku aing dipake di acukna. Atuh nuhun ieu mah sajananya mangadang bager. Heueuh ke ku aing pokona dibawakeun ku sia pake we nya asalakan aing mah teu awas ya teu dipake pokona nya. Aing mah boga baturan teh perhatian amatnya alhamdulillah ya Allah aing mah teu boga baju ge diberen we anyar alhamdulillah ya Allah ya baturan abdi bager pisan. Kumaha tang bajuna bagus teh eta? Anyar keneh saya tatang, bener aing mah. Tang, sia mah bagus emang nage aing mah anyar ieu baju. Yang sapirakuna aing nya make baju penes sia mah pajarkeun aing ngajar budak meureun sia teh. Bahaya tuh sia mah lain masalah baju pan ngaranna lebaran mah, tang. Idul Fitri itu menandakan kita kembali suci dan fitri. Saling memaafkan selama dosa 1 tahun ke belakang teh urang. Tah kitu mun sia terasa bajuna balikeun tang. Baju mending ribut jeung aing lah. Jeung aing mumpung lebaran keneh arek moal. Sia mah main ribut-ribut wae tuh dipake ku aing kajian atuh. Sia mah main ribut wae kos jagoan terminal nih. Lain haju urang ieu motong embe jeung sapi naik aya dang. Beungeut sia tuh menyamotong sapi jeung beta mah beda idul atuh anjing. Aduh anjing aing tunduk keneh. Aduh naon ieu alarm nu ka-36 anjing keberangan di maing gawe. Aduh aing bisa-bisa di-cut aing kieu we mah. Mana can mandi anjing. Aduh aing mandi heula kitu nya. Aduh aing edit gawe lah nu penting mah. Aing kieu nya haripu jadi laki teh yang bisa mah yang jadi awewe teh yang babari. Kunci di mana deui kunci aing geus poho segala kunci ge. Aing mah geus keberangan leungit deui kunci geura. Naon deui aing mah ngadedet kieu motor aing mah. Anjing sayap bensin euy aing mah di poho kieu aing kuatkeun ka pohong si bensin aing mah aing apes amatnya jadi lelaki. Jadi awewe aing kali-kali mangke mah ya Allah. Alhamdulillah nyampe oge ke kantornya. Enak ya kamu jam segini baru nyampe Gusti. Kamu mau niat kerja atau mau main-main? Kalau mau main-main jangan di sini. Tempat mandi balon sana. Iya Bu, maaf akan saya korek.
Udah, nggak usah banyak ngomong kamu. Telat lagi, nanti saya pecat kamu ya. Baik Bu, dimengerti Bu. Capek ogenya guys jadi lelaki aing mah. Aing teh aing jadi iya naon ya? Dicari teman wanita yang bisa diajak hahihi, minimal bisa velocity level max. Hayulah anjing kak beneran. Sebenarnya kamu bisa tuh sih velocity na ya kia tuluy ke nya kia gitu babari oge kedeng dah aku mesen basora. Bu basonanya satu togina dikit aja 5 siki weh. Terus sambalna kalau bisa rada lobanya jeung kecapna mun bisa merek Bang Ucrit Bu. Ulah Bang nya Bu. Sama kuahna dipisah we nya minta 3 mangkok we Bu. Cin, kamu mau pesan kayak gimana Cin? Cin? Nah anjing dia. Halo Liong, nekeun nya. Ayeuna maneh asup ka lemur Cikidao ngaranna. Didingan mah cenah wargana geus teu areling sia di dinya. Ngan adewe maneh bisi ieu mah. Mun aya zombie paehan we nya. Bisa maneh digegel ke maneh nu jadi zombie. Jeung teangan si alay. Katalimang cenah manehna. Kitu we ti pusat. Oke siap Miss. Ngomong-ngomong si alay teh saha kitu? Pokona mun aya awewe kajeleuna beban we eta si alay ngaranna. Geus maneh loba tanya deh, sinyal ya sinyal. Si alay. Oh si alay putrana Manggaraham teh nya. Eta tak kitu. Maneh ke telepon nya miss call nya bisi save kuota mun teu sinyal maneh sinyal di dinya mah. Oke Miss siap laksanakan. Nah ini ngeripuh kieu nya aprak-aprakan teh ngan beres ukur modal 50 peluru ya ge nang manggih meureun engah. Mana naon eta? Sayang anak ya teh mi sok dipadilihan ya sok jang naon jang naon jang. Anjing ge tukang dagang dagang naon mang euy. Atuh ieu we ta ilik jang ta urang dagang naon ta tingali we ta bisi rek basoka nuklir sekalian ta di dinya aya pokona mah. Euy hade euy. Iya mang urang bade naikeun ieu. Gaduh gimsak teu mang. Atuh aya jang rek naon di dieu. Sok ngan ieu mah barang teu bisa dijual belikan gitu mah. Soalnya barang pangmis mang tukeun lah jeung ieu lah. Wajing mun sebenarnya mah teu tiasa jang ieu mah ngan pedah mamang gaduh incu we. Jeung incu sok ta candak we. Asik euy aing teu kudu capek-capek tinggal asupkeun kana PS tungguan. Heut anjing.